Abdi mah anu bodoh sok nanyakeun gitu dah. Nanya ke naon pot? Naon anu direbutkeun para sea gitu. Naon dipepesnakeun. Naon anu jadi udagan maranehna. Matak naon atuh lamun araraman. Damai we mun urang mah nya. Ka ieu agama na teh jigana dengan ukurina teori unggul teh eta. Padahal agama mah dina hate tuluy dijawab ku leungeun. Saling salametkeun antar urang sareng urang. Iya. Padahal Hasilna tina agama teh. Alus pikiran maneh pot sumuhun ceuk nu bodoh kitu. nya Cenah eta beda paham sautak saeutik wajar da di dunya. wajar dunia mah Da cicingna jelema mah beda, lemurna beda. nya beda lembur Ciri sabumi cara sadesa. Jawadah tutung biritna sacarana ngagaduhan budaya sewang-sewang. Teu aya kajabapan lintang ti saling ajenan. Kitu ceuk abdi oge. Atuh tong bujang hingga sadunya ulah. Di kampung abdi we dina agama unggul tos sabaraha golongan. Anu ieu pahamna kieu, anu itu kitu barisa agama. Teh silih baeudan, teh kaituna teh beda paham teh. silih delekan teh. Papangi silih balengan, silih omongkeun. Padahal teu kudu kitu aya jelema mah. Hari nya mah agama dina hatena ayaan atuh datang boro pamadegan aya soal beda mengaran kumaha pot tong sanagara ieu mah sakabupaten ngaranna Udin we kabeh da lieur geus sok aya nu nanya teh ka mana Din hor itu Udin DKI nya ka Udin sabab Udin hajat nyunatan Udin anakna Labu wayang dalam nangap wayang dalangna Udin tukang suuk teh Udin ngaran teh si nena oge Udin li. si nena CSI tuh padahal ku ayana beda teh eta teh supados nyambung supaya saling bejaan kapangih we yen cirina manusia teh anu kersa mapatahan jeung kersa dipapatahan mun teu kitu rametuk coba eta urang nepi ka disajajarkeun jeung rametuk Piraku lamun daek para sea anu saling wasiatan nya ta eta pikiran jernih teh keur bener mah bener we da sia. da pangihna mah kurang kampung padusunan model cepot paingan sekolot baheula yen bisa na negara bakawaruya teh lamun dipingpin ku budak angon Eta lemurna teh urang kampung bau lisung jauh ka bedug angang kadulang imahna di hatepan ku haneulem ditihangan ku hanyuang tihangna batu satangtung ai ulina sok di bibirit leuwih jero pisan sih si horeng ku jalma-jalma anu pinuh ku gawe hartina bau lisung mohon sanes bau kelek sing bau lisung tong ka mana karep atuh nya payunan saha ieu teh aduh meh di berjalan tak kitu Pak sabab ari kaayaan di puseur dayeuh mah geus heterogen apal aka heterogen naon geus loba-loba pendudukna loba bangsana pendudukna campur aduk pendudukna teh nya beda-beda suku beda-beda agama beda adat nilih kana kaayaan dunya we kaayaan dunya ayeuna harengheng kudu dengean pajejet kudu deuleuan seueurna dina agamana atuh da doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris ngan ukur wungkul ku teori jauh kana praktek mah jauh tina gawe nya seueur kulan penjahat-penjahat teh ayeuna teh anu ngatasnamakeun rek nyaah ka rakyat rek nyaah ka negara padahal ka itu nama jadi hileud teh ya anu lemah pantes kitu pot seueur kulan aya ku kitu teh mah da tong boro make jeung organisasi tutuwuhan we di dunya tutuwuhan beda hileudna Bapak tani mulak peuteui pan teu jeung hileudna di mana geus peuteyan eta hileud ujug-ujug di jero peuteui ka mana jalana
Ari hileud peuteui tarangakan daun teh dan teh oge boga hileudna. Dan setiap organisasi oge sok aya oknumna. Aya wae atuh dah. Oknum pejabat seseueurna teh. Bararang saat geuning duit negara teh dihakanan. Ka kampung-kampung ge nyebar aya meraskin oge dibikeun teh kan wawu kabarayana. Manehna gegedena. Nya. Nya eta teh nu dihanap teh dah. Nah, teteh ngomong teh kumaha mun aya nu kasinggung. Ya, tong baru kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing. Bener. Nah ulah aing ngomong. Batur mah demo geuning aing mah ngomong nah ulah. Batur mah anarkis. Masih kene make etika aing mah. Bae da rakyat ngabogaan hak. Kedaulatan sapinuhna di tangan rakyat aya hak aing pikeun ngomong. Sabab naon? Sabab geuning aya pangabutuh maka aing deui ka aing deui. Nya bener ka rakyat rek hayang maneh. Bejakeun ku sia dawala lamun panggih ari sia kitu rek mimpin cucunguk, rek mimpin rakyat. Bener tah. Secara Mata kudu bener. secara hayang kan. Tak kitu. Dah. Harianat da teh. Pengkhianat rakyat. musuh negara teh panu kitu pan. Pot latah. Pangna ku kaula disalukan teh. Eta nu dicaritakeun ku maneh teh real. Kenyataan. Apa real? Oh, jalan kereta api. Real. Real atuh tah mah. Oh, da real ge bener eta tak kene. Timalan wa kata-kata kaula tak eta teh aspirasi leres anu kudu diperhatikeun teh bisi hidup teu apa sejarah uwa teh baheula keur orok teh disumputkeun di kampung keur nagara manura aya nu ngajajah uwa teh hirup teh di kampung gitu wa tos ngaraoskeun atuh da agan mah ulah kahirupan di kampung teh Apa peuri heula. mata uwa teh sono obrolan kieu teh da puguh uwa teh hirup di kampung baheula daw sumuhun kulan aing ngeunahna di kampung teh ti iseuli herang panon kulan nya ngan ukur ngupingkeun berita-berita kaayaan di puseur dayeuh nya da terang tina berita abdi mah komo ayeuna parantos canggih boh media elektronik media cetak internet dunia informasi teh mah gampang pisan kapanggihna teh Gampang ya. nu mawe pantas pun lanceuk nyarita kitu da berita nyebar nya tadi dia rupina kriteria kapamimpinan kudu apal teh nya naon wae teh naon wae kriteria pamimpin teh dawala sidik tableg amanah patona make patona mah ulah waka eta mah keur urusan heula jeung KPK Giring-giring eta mah. kan lanan eta mah cenah nguruskeun sapi lanan leres bulan tah gitu iya kaharenghengan dunya teh sakumaha nu dicaritakeun ku cepot pot lain sanagara tapi sadunya itu kejadian gitu teh sumuhun bulan mung negara abdi panginten panggedena tingkat korupsi teh beuki dia beuki kacau malahan ieu kiamat teh geus diambang pintu lamun diantep tak ieu teh ulah teh keur neangan solusi apa solusi apa nu sok megah sok nilang teh teh polusi tang mah polisi masuk kampanye politik teh mah ai politik masuk ngenog itik teh mah
Aduh. Itek mah di mana orang lempang TC teh make itik. Itek teh mah. Anu karek datangna ita teh masuk ke garo. Ieu karengengan dunya teh tangtuna urang kudu usaha. Komo deui ua. Ua teh batara ai batara teh mimpin dunya. Pengaman dunya. Tak aya deui anu mimpin tilu alam. Nyaeta Hyang Otipati Jagatnata anu disebut Raja Triloka. Timalan ua. Pikeun ngahinarkeun kajadian-kajadian supaya ulah harengheng teuing dunya. Ua teh rek mentes gawe. Nyaeta pangnepikeun walapatra. Pangdugikeun walapatra. Akang apa walapatra? Naon walapatra teh? Walapatra teh surat layang anu sok diapungkeun lang layangan eta mah atuh surat cepot walapatra teh ieu walapatra teh kedah dugi ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Ieu teh milarian solusina supados dunya ulah dugi kariweuh teuing. Di mana? Ulah pajejer teuing. Jadi uat purwa ngahaturanan linggih hidup teh uat terek mentes gawe panganterkeun ieu surat, panganterkeun ieu walapatra. Nyaeta ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Iya nah. Gatot Kaca bujeng hingga kapurut marganing tanaga larapati kasarakeun demi kasalamatan dunya. Ta eta ngan ieu surat numutkeun Gandam Ramo. Naon Gandam Ramo teh sieun? Soratan katinggalan. Soratan katinggalan, sorak gaib. Semohon ieu surat teh ditepikeun anak kudu ku Astra Jingga putrana Bapak Semarula Putra Pawana. Astagfirullahaladzim. Alah sia dola jore yang ngisi we kitu luas euy duh alah entong ku abdi seueur piwarangeun ieu mah tugas gaib pot. Ieu surat teh kudu tepikeun ku maneh? Ka saha teh sieun? Ka saha wa? Ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Ka sawarga ulah. Astagfirullahaladzim. Itu akang lah. Dola. Batkan alah. Ku si lain ganya ku sinto ku dewek ah. Ampun aing ngasoakan leu. Eukeun melemah jantung engko. Jeung aing teh geus pohoan ini mah. Kumaha mun dibikeun ka Kabogo? Daek teh daek Asta Jingga kudu init. Bayahna kang ulah baha. Nah, Bawiraos putra Gatot Kaca. Bawiraos Gatot Kaca. Sawiyeus putra anu bakal ngajajabkeun ieu surat. Kudu ku Asta Jingga. Tapi Gatot Kaca ge teu leupas dan ngalibatkeun diri nyaeta pikeun ngaping cepot. Lumampah ka sawarga besi aya siku siulung gelagakeun sana ngamuk ka jameta. Ngan di batas meureun ngajajabkeun anak nepi ka kampung Medang Kamung, desa Medang Kamulian. Tidinya mah Asta Jingga dilepas. Nyata naik ka luhur ka Waringin Pitu, ti Waringin Pitu ka Tegaramat kapanasan, tidinya mapai-mapai tamakan situ Madira langsung ka Jonggiri Salaka. Tidinya baka ebreh lawang selak matangkep langsung abus ka sawarga. Wah, perjalanan berat ya. Wah, rumit kan. Seolah-olah Ki Asta Jingga teh eta teh rek dijarahkeun ka sawarga Maniloka ka tempat suci. Eta Tak geuning. Teu kudu mayar. geuna diumroh. Boga gelar hejo ti ditu teh. Haji. Haji belum.
Alhamdulillah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamdan wa ni'matan laka wal mulk la syarika lak cing mabrul Amin. mabrul kemana tah kitu pot sakaligus nganterkeun surat teh maneh dek dijarahkeun ka sawarga tiasana jalmi ngadampal sawarga teh kulan jalmi anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana peng deket karena rel di dieu sisi tong ngeureui tong ngeureui teh nyari sedangkeun abdi teh jelema beul kesenteng tunggu di parut catang di rumpak paripawasna kulan cek batur mah abdi teh jelema sompral itu unggal ke masjid oge abdi mah can pernah ngeusian kenceleng malah kalah nyokot rek tiasa ka sawarga kumaha jelema model abdi pot nggak murah asihna pangeran bujeng hingga keayaan di dunia di mana wae keur kumaha wae maneh eling ka anjeunna bakal eling ke maneh Leres. syaratna ti ayeuna kudu ditobatan jeung diaku sagala rupa kasalahan Iya. salabarkeun ti ayeuna Bener. abdi unggul itu ka sawarga teh Salabarkeun. pamerdih maneh naon upami leres abdi di piwarang masawios pun adi dibantun si dawala Tawajeng bahan. bisa teu naon Tawajeng bahan. malah Gatot Kaca gerek nganter ka kampung Bedang Kabubung Tawajeng bahan. moal dugi ka sawargana Dijajak. Kan? teu bisa kudu asta jiga jeung dawala Dijajak. lah ampun Kirip. hayang geura panggil jeung widadari dek mah rek di kumaha eta teh heeh Mun panggil. ai widadari aya du jiga si Agnes aya Aya wae. Kumaha. leuwih kumplit leuwih bidadari mah Aya nu jiga si Omas. ke lamun aya widadari jiga omas peker sia atau widadari jiga si Eni Bener teh nih. tah kitu Gatot Kaca jadi putra mah jajab salametkeun lumampahna asta jingga lumampahna ki dawala ngajogjog sawarga maneh lokal ya Kang keung aing mah gandeng rek ka sawarga eta duh akang aduh si akang bisa jadi haji ngan aing ngeunahna mun balik diri itu dek cara jadi haji bicara bahantis kos bantis jadi boga cara gelar Kang Oman si Dodadi Darah pahajaran benar si Doradi. kos haji pepen ngaran oge jigana genti naon Kang mun gelar haji Haji Saipul halus haji Saipul Muin tah ieu suratna wayahna cepot amanat ti kaula ieu surat ulah wani-wani pindah tina leungeun maneh ka leungeun batur sahinga kahyang otipati jagatna dah cenah beureun di jalan bisa aya nu cikan nempo ulah maneh cing pageuh pamadegan awas kade Titipan teteh. pantos nya teh cek wow cekang dina eta surat teh cek unggul duh alah benghar miliaran bisa jadi teteh ulah wani-wani ningali manehna ieu surat komok kade sing tahan ku gogoda besi di jalan aya nu rek nempo nu ngolo kade sing pageuh pamadegan bos mi HP tak kitu mi HP sisir jeung minyak kade teteh kade ka anceloman leungeun mi HP pikir jeung niat kade ka angsonan deungeun Ah, deungeunna. Dia halus puisina euy bodoh
buah sawo, buah nangka, buah nanas jeung buah salak. Naon sina? Maksudna itulah nama buah-buahan. Kudu disebutkeun. Mari rujak dong. Halus Kang tah. Sakitu tarima bot. Pindah bot, pindah dia. Pindah bot. Pindah. Marek wong Wiswano. Undang agat ya. Marek wong Wiswano. Ene rangalih pinara. Mun dina hate maneh ragu-ragu ulah waka init. Bener. Kalian bisa cangcaya. Mang mau ulah. Ulah mang bot. Sang saya mau ulah. Ulah sang saya buleudkeun tekad. Bener. Sing buleud dah. Ulah maneg mah. Siap bulan ah. Sanggup. Mangga bulan. Jing. Mang masih kapegang. Sanggup dina jeung hareupan rupa-rupa cocoba. Sanggup dina jeung hareupan hese capek susah payah di perjalanan. Jam 5 teh sare kene. Sabab ieu teh ngabutuhkeun kedewasaan. Yo. Dewasa pikiranana, dewasa ilmuna jeung sajabana. Siap bulan. Kalibra teh sarena. Percaya diri maneh. Sumuhun mangga bulan. Geus teu cangcaya hate. Parantos siap bulan. Geus gamelang. Aya keneh. Naon? Panginten di jalan teh seueur nu isalan. Di Gatot Kaca geus aya bekalna. Aya, bot aya. Bade ayeuna dikabdikeun engke di jalan. Ke di jalan. Kalian bisa papisah enjoy we akang. Ke di mobil. Banyak payunan Gusti Batara. Bisa kata. Sakitu bot. Brak. Mangkaning eta abdi mah anu jadi reuwas bakulan. Naon? Semun pan sawarga teh pitempateun jelema anu Wah, jalma nu bersih, suci, bersih. Iman tak. asa teu pede keneh bulan. Ngeureuyeun di jalan pikiran. Kurang enjoy Hah? Sae ulah ditampi atuh ya. Ya, serat teh kange hiang otipati jagatnata Batara Guru. Mangga. Sakali deui bisi aya nu nginjem atawa hayang nempo di jalan, kumaha cek maneh teh? Ah moal. Ada bisa murah gelena naon. Saha bae, sanajan bapak maneh, kulawarga maneh hayang ningali eta surat, ulah. Akang ge ulah noong teh. Kecuali pamimpin Pasien Artos mungkin teh abdi. Ulah. Nah, si eta mah. Amanah kecuali tidak ada. No way. Upamana masihan beas kumaha? Tarima we Bawa eta mah. Bawa tarima. Tarima beas nama. Tapi palain ningali surat, entong. Surat nama sakuah. Kajen nyokot teh ti gudang kaula tuh. Ulah di PHP. Dek butuh sabaraha ton. Ulah di PHP-keun ka Pandi sok taranpi. Sae urang. Kade amanat. Mangga diestopkeun ku abdi kula. Mudah-mudahan siapa mulut kiruran siapa rejer kanan. Sing inget yen jalan ka sawarga mah rumit. Rumpil. Kudu ngaliwatan hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak. Kudu kasorang hartina anjeun kudu tawakal di jalan. Eta. Siap kula. Sok ayeuna kula. Ayeuna. Jik ini permios atuh ulah naon ayo euy. Hayo siap. Sumuhun kulan abdi bade dijajab geuning abdi diajak ye. Barengan da ulah. Pangbejaankeun di jalan bisi lanceuk maneh plin-plan. Sampur bantis. Bisi oncomeos. Bisi plin-plan. Bener. Si tepugu pamanegan. Bisi tepuguh pamadegan. Awas. Maneh masuk rumah menta geuning sok sumpang-simpang. Bener. Kau rai nu ngagupayan geuning. Dekau bae nu wawuh gitu. Saya mangga bulan. Aduh aya anak yang
budaknya Mahawa leung basa lamun positif eta dina negatifna deuleu sieun mamawa goreng kanu jadi kolot mangkading disaur ku raja dunya Gusti Batara deuleu oh nyata kitu jang ai ka anaknya cu ai deket loba pipaseaeun ai jauh inget wae inget dah tangtos meureun inung bapak dewek oge baheula kitu we ka dewek daya bentena uang muga-muga Gusti pun biang pun bapak dah eta anu parantos aya di alam barjah ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah amin amin wa rumasa meureun nyusahkeun dek baheula keur budak teh cu tangtos ngarungsingkeun wa sabab naon sabab Gusti moal dek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura inung bapa ih ya atukan tenan nu mata kade me HP ka ari lain ka inung ka bapa komo lamun inung aya keneh bapa aya keneh dah hormat wa sabab didinya deuleu dina dampa sampeanana sawarga teh jang sumuhun telfat wa barokah teh didinya oh urukan ridho Allah teh aya didinya usung kantenan wa Dogan gitu baku geus babaledogan teh eureun sia Yahudi naon nu kajeng nyebut Yahudi eureun lanan sia murtad pakai jeung nyebut murtad segala nah memang na urang nyemah kana teko itu eureun sia tara salat nari salat kudu bebeja bukan kudu ngamiskol dek sholat nya salat mah kudu bebeja nah pan bebeja kudu niniatan sagala rupa ge panindung suku ge ulah nyaho ari ibadah mah inung suku milu ibadah goblok lain ulah nyaho jadi inung suku kabeh sagon anggota badan teh kudu kumaha milu salat kudu matak di dieu pentingna salat berjamaah oh penting teh berjamaah teh Kang berjamaah teh bareng oh gotong royong oh panon milu salat irung milu salat oh jadi anggota badan teh nya gawe bareng mun leungeun ulah sacokot-cokotna lamun lain cokoteunana nya heueuh mun panon ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana lain tinggal yeuna ya atuh da bener teh heueuh tabarengkeun heula dina wujud sorangan berjamaah oh ieu mah sungut nyebutkeun Allahu Akbar aya hate kana pangabutuh eta teh berjamaah teh oh teu lurusnya Kang nu matak modalna urang teh kahiji kudu boga rasa atawa kudu ngabogaan power is pakes naon power artina teh fokus oh fokus dua na terobsesi musuh katiluna disiplin ada teh eta ai ngaran-ngaran disiplin teh eta teh takwa teh ai dina takwa teh aya wau waroi hartina apik oh jalma takwa mah apik nya Kang apik teu sagawaya tuh lamun urang diparengkeun jadi pimpinan ieu kade nu dihuapkeun teh teh nah rezeki halal nah menang korupsi atawa haram nya Kang heueuh nah ieu teh rezeki nu rek dihuapkeun teh ladang judi ladang basilat atawa ladang halal atawa ladang hak urang atawa hak batur kade jadi kudu bisa misah apik teh ceuk kolot baheula mah ulah dahar eukeur lapar nah ulah sare eukeur tunuh naon ai dahar artina ulah dahar eukeur lapar teh tingali we nu lapar da kumaha nu lapar da nu lapar mah janji kedewek janji am si teh banyo ge tara bener Tuh. janji am teh Kang bener jeung komo urang lobak libuk harta kekayaan ulah waka dihuapkeun lamun tetangga jejeritan kalaparan aduh tuh bener Kang nya bener ulah dahar keur lapar teh ulah janji belawak wah ulah janji belewak sing apik heula kumaha carana pikiran heula nya Kang tah di dieu pentingna agama teh di dieu
ulah syare keur tunuh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah jang jidug. Jang jiga ledug di Di mana? mana we dugna? Di mana we sareupna da teh cekolot mah ulah syare sareupna jang beusi aya sanekala. Nya bisa kasamar sanekala. Artina sareupna teh di mana we dugna? Heeh. Tong boro make jeung di luar sanajan di jero imah samemeh syare teh atuh nulakan heula panto. Tah tertib. Yang tertib. Janela tutupan heula. Heeh. Bebeja heula kanu kagungan sabab dina waktu beurang teh urang teh loba nikmat nu kaalaman. Nya bener. Syukurkeun heula, tobatan heula nafsuna, oge salabarkeun kabeh da urang mah teu ngaboga-boga. Oh anggota Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Heeh. Bener umur anu ngana. Bikeun bisi diparengkeun maot keur sare. Keur sare salabarkeun heula. Ai ngaran-ngaran geus bebeja heula mah pan urang teh genah. Kadena. Geus dibikeun. Nya. Geus pasrah. Pasrah kanu gaduhna pasrahkeun. Kanu kagungan gitu yang gaduh. Itu. Bener Kang. Ta eta apik teh euy. Sabatakwa teh eta Kang. Heeh. Apik. Nu matak ceuk dewek tadi si tara salat. Heeh, Eta teh kepagawean kitu teh sarua jeung nemongkeun diri tara salat. Oh, jadi tina pagawean geus kaciri. Ai salat teh saur ulama mutanabi, ai hartina ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah Rasul. Oh, ai salat teh aya 3 huruf. Naon wae teh teh? Shod, lam, ta. Ai disebat. Ai shodna teh sidqul qauli. Hartosna. Hartina bener ucapanana. Ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna tara wani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang tong wani neuteuk mun ponok tong wani nyamung mun condong tong wani motong pas tukang salat mah ngomongna Adi eta nu kadua lamna atawa ahli salat nya ahlina tuh ai lamna Kang ai lamna teh layinul qalbi naon hartosna artina leuleus hatena tuh ahli salat mah leuleus hatena ai leuleus hatena teh dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel malapah gedang kaituna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan. Oh eta teh nya ai eta takna ai takna teh tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Oh eta tupina dijauhan komo maksiatna. bener Kang Da panayagan bieu aing ngiga kenang dijempe-jempe eta kokot nyilakakeun batur jauh kana salat sia teh. Oh jadi kacirina teh tina pagawean Matak beungkeut Allahu Akbar. Allahu Akbar Tah leungeun teh peueuhan di dieu. nya Ieu mah kendang dikeplos-keplos aing nepi ka wiwirang goblok. kaberin tinggali jadi ngamakkeun Cacak sarombongan sia teh kamajang deungeun-deungeun. Ukur mah kapegat macet Heeh. Tadina hayang we heureuy tadina banyo teh. urang ngeureujeng saha Lamun dek banyo intern jeung aing. urang ngeureujeng saha Ieu kan di depan publik pan sia teh geus karolot. Ada teh ngarubasakeun budak atuh. Intern jeung aing sok dek heureuy mah nepi ka silik kadek teh naon jeung aing. Asal banyo we. cek saha geus Hampura we. Jebret kadek nepi ka buntung sirah teh. Hampura ah da heureuy tuh. Oh hampura aing ngadek mah tuh. jadi urusan heureuy Jadi urusan. Tak kitu euy. Saya bener Kang. Moal sekali-kali. Kitu bapak hajat teh segala diayakeun. Wow. biaya Disiang Siang kene. kene segala diasongkeun. Kaopak-opak ya so. Naon nya eta hayang ngahibur budak? Sajabi ngahibur nu sanes teh. Da lain ngan ukur ngahibur murang kalih nu digusaran ieu teh bebas ditonton. Nyanya atuh Kang. Tuh ngawalatrakeun pangdangu, ngawalatrakeun paningali. Paningali Heeh. di luar desa ge sing karurunyung. Bujeng hinga ti jero desa sanajan ti luar desa oge. Sing karurunyung nong. CS nu di mana-mana. Nyanya Kang. Secara rumping usum halodo ongko. Halodo kamelengan. Nya Bener Kang. pan aing ngaran-ngaran usum halodo mah beuki kebul we jalan teh keur maruksak. Heeh. Meuni perong irung teh.
alah ampun Nyata gitu. ulah hayang mulai apel Naon? Ujung ulah yang nyari apa halus mau beli we. dina calana Ya naon? aya rambutan Naon teh jeroanana? ulah hayang ke Karang Ampel jalanna awut-awutan Pendok iraha punya alusna. eta kan nu rek ngawak naon anu rek jadi wakil rakyat anu rek jadi pamimpin baligo pagede-gede Gede-gede gitu kan. heeh Surah seri gitu kan. Pak kasep-kasep. padahal baligo nu sabenerna mah loh Nah kumaha cara nurutanana? akibat tina baligo Allah diterap-terapkeun contona tutuwuhan tatangkalan dijadi-jadikeun ku Allah eta teh baligo Allah Oh, karyana jararadi pan kulobana tatangkalan biji sumber cai sumber cai manfaat. Bener. karya nu pinuji tuluy lautan aya laukna hah Laris. nepi ka jelema teh sumpah moal aya di pangeran anu wajib disembah angin Allah da manfaat karyana Laras. heeh Jajadianana mah. tah ku karya-karyana geura sok teu kudu baligo diterapkeun da rakyat oge ngarti engke Kamaha-maha ah. da ayeuna mah jadi ucing-ucingan rakyat rajeun dek milih dibere duit 50.000 Duit teh sapira. duit 2 poe ge beak 50.000 tapi sangsara 5 tahun bayangkeun ku Siapa yang salah kena ulang memilihna teh. Ya. Kang. Tapi Gitu. 10.000 satahun kan. he jalma iman tuh Tah. mujud agama mah ya ayyuhalladzina amanu Kan he jalma nu iman umat maneh ulah milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh lanceuk maneh jadi pamimpin sakirana eta jelema masih kena kupur sabab nu kupur moal matak ngadatangkeun kabagjaan dunia akhirat malah nu kupur bakal ngundang malapetaka ajab Heh, dia iya. kan bener. Iya. itu Hei, meringkak Ya. eta mah bener mah. Dapal. cek kurang moal sedek Naon? rokok-rokok cicing lanan udah ku si lain nya Tongit sarek. Lain ngaganggu wae. ting itu tukang rokok ngaganggu di dagor kok gitu Mantang, keun Naon? bae nu usaha. tapi heueuh Nu usaha keun bae. cek tukang rokok teh sarua we jeung sia cepot aing ge keur usaha heueuh pek cing payu euy Cing payukeun. alah eta teh keur marawan anak pamajikanana di belahan Sarua we. teh Sarua jeung urang. ibadah maneh oge jang pek Baik. niatan sabab pang hade-hadena ibadah teh nyaeta maraban anak pamajikan ku rezeki nu halal Nu halal. heuh Doakeun sing murah rokona kitu Kang. alah ngan dewek teh gegebegan teh euy Naon wake gegebegan Kang teh. lain Gusti Batara Kresna kawas eueuh di ahli Abi kayak gitu pangemut teh Kang. Wake jeung miwarang ah. dewek dia kita nganterkeun surat Surat. sangki pedangkeun suratna teh ka itu ka sawarga Maniloka ka Awi. Hyang Otipati jagatna teh Batara Guru Allah eta nu jadi tanda tanya teh. teuing tina naon ka sang tukangna dewek dipercaya Duka teuing eta mah penghargaan we ka Akang meureutan. dan nu hayang-hayangan mah teu dianggap geuning Enya. ari aing anu teu mais teu meulem paribasana teu mikir-mikir acan bujeng hinga ka nyaring teu ngimpi-ngimpi acan dititah Dipiwarang teh eta. Saya. meureun kanu sajen mah teu percaya meureun Teu percaya teh. Leeh kepercayaan. ngadon aing salaku figur nu dititah teh oh di dieu meureun krisis kepercayaan heeh oh atuh da sararea meureun ieu teh datangna teh tina aspirasi rakyat da ieu mah geus teu percaya ka partai geuning nya Beres ayeuna mah. geus teu percaya ka partai geuning kalah diseungseurikeun Teu percaya. anu dipercaya teh nama figur Figur. Benar Hah? figur. Figur Akang ayeuna mah. nu matak ayeuna geuning loba geuning artis-artis selebritis Selebriti. jadi pamimpin nu jadi bupati nu jadi gubernur wakil gubernur heuh Oh. jara di dewan teh heueuh kitu Aduh kateuing atuh Hah? Akang. Tuh kateuing tanda tanya kene atuh. dina seuh-seuhanana nyalurkeun aspirasi rakyat teh heueuh Heueuh teteh. nya Nya bener. oh deh nanyakeun teh heueuh gitu Eta bisa ngajawab kuring oge atuh.
lamun heueuh nah kieu wae atuh perubahan heuh monoton juga tukang tahu tukang tempe kawalahan ayeuna hese neangan kedele dengan kedele akang saja ngomong kamari mah reuas jengkol 80.000 sakilo cacakan bau alah saja bati mahal teh hese alah teh teuing tukang luar biasa kejadian dunia romantika kehidupan segala jadi kealaman heuh segala jadi nu kadenge teh mode dewe kamari naon akang kamari aya kejadian naon aya kejadian anu aneh atuh nu aneh kumari akang dewek terek nabeuh harita teh ka pusaka ratu oh basa tos boboran oh makanya geus boboran pisan karek 2 poe lebaran 2 poe lebarannya harita teh harus mudik atuh dewek teh ini teh sore teuing ti ditu teh teu nyaho macet pan macet wah total macetna saja jalan di macet dewek eta karek nepi ka ledeng geus jam 5 mangkaning sieun kaburitan da karunya kudu hajat meureun dagoan we pasti aya panayagan mah ini isuk-isuk dewek mah harita teh sore sonten da biasa lagi sonten jam 4 perbah ledeng deuleu macet bakating kureuwas karunya kanu hajat teh jorei wah yang ngising segala karasa gitu teh wah eta mah aing lulumpatan kabeneran euy naon kang aya susukan bola wetan terminal ledeng teh aya di dinya bener memeh nepi ka susukan teh deuleu eta podol maksa hayang keluar busiat atuh perecet teh keur leumpang teh aya busiat segede hulu heeh busiat namanya lain busiat gede-gede teh modal ada gede atuh datang ka susukan teh wah piceunna calana jero teh duh ada bau atuh dewek teh make calana jero aing geus ngisang aing geus bebersih sup calana panjang diasupan ku calana teu nyaho sakuna kajejek barawak teh atuh jadi molongo atuh katutuh hirup heeh ngan aya saku soek mapan teu kaciri di jero teu kaciri aya saku jero datang kana mobil teh anger kene jeung mogok mobil teh dihese di hirupan teh di kitu di kieu gitu huruf tina panas bener tadina mobil nya dipake wae teh kabeneran aya mobil nyulusup nih bus nu arah pamanukan teh ning tarekel kana bus dek teh da sieun kaburitan teh ka pusaka ratu bintang murni aya dina bus tong boro anu diuk nu nangtung ge pas sedek arus mudik dewek kabeneran dina bus mah aya pamuntangan kieu geuning di luhur aya heeh aya di rem teh beletuk sirah urang teh sirah batur eta mah aya copet ti tukang yo sulusup teh kana saku ada eta aya wae direret ku aing awewe copetna teh teu nyahoeun saku aing molongo soek lempeng pisan gep teh kana bobogaan aing dah eta copet ngomong nah cenah HP teh hipu jeung HP teh ngarenghap geus ku aing ge dikenyetkeun lalu nge-SMS eueuh wah didengkek ku aing kokonna teh kak beunang sia copet ku aing sok direret teh awewe keprong-prong beungeut aing jeung copet sok sia mending dicarawokeun copet ku aing abeh pada ngagebugan mending cook nya meureun manehna teh mending nyook nya atuh ngeunah we nepi ka pamanukan teh peler aing ge aduh ampun heeh geunah we kitu mah alah ampun teu karasa hareudang alah pengalaman nepi ka kitu teh aing beka kitu pengalaman sok aya wae alhamdulillah euy sinden jararagjag kene ye sanajan unggah peuting oh ngarora ieu teh lain tanaga weuteuh tanaga leuseuh ti keur mah panyakit nyararedak tamah-tamah buyar tapung tisukan lebaran kikieuan eureun teu sangka nya sinden ye kararuat alhamdulillah kuat da nu bareto mah geus karolot atuh da geus karolot tanaga ganti ke budak ngora mode kieu ya duh geus arompong regenerasi nya
Nu baheula mah sarompong. dalang geus kolot sinen ngarora keneh Nya kan keun bae ka jurung we ku sinen kan. ngan ari hitut dalang jeung hitut sinen beda Ah, na make beda segala. ai hitut dalang mah tara kadenge tara Nah, make tara kadenge. apa sok ngahiji jeung kecerek Nah, kumaha teh teh? kadang-kadang heula hitut ketang dut cerek Nyawa melanghir gitu mah. heeh ai hitut sinen mah ngageber Ngageber kumaha ya kan. tapi nah cenah make kitu Wake cepot ngageber jauh-jauh. meureun eta sinena pan sok emok Ah, emok. meureun eta pihituteun teh rek jalan ka tukang meureun kapenet ku keuneng nya kapaksa seseleke ka hareup meureun aya lemer ka dupak aduh ampun Beureun aya Alah. tetenya ye halus sorana kan. ada Pake jeung jeung bauna teh itu cenah 2 kali nih Nah, Kang make 2 kali. Da sarua nu hiji bau waduk hiji Nu hiji bau egerin. meureun hiji dia menyaho jauh ge Bau kolaborasi bauna ya kan. mun rek ngarang laguna hitut sinen Ada apa? hitut sinden hitutna 2 kali dutut breng hari hitut ngadurulung Da papayu. karunya mau nu balik ti Arab Nah, wak karunya kanu balik ti Arab ya kan. aya di Arab teh digawena teh 2 tahun Oh, kon jadi supir lalaki ieu mah jadi TKI TKI. heeh mau ngusahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir Supir ngakutan onta meureun itu. balik ka lemur eta mah pamajikanana sono meureun Nya atuh. boga duit ongko Loh, duit gede ongkos. kadenge we ku bangsat Eta bangsat sok kadenge wae. saha kira-kira nana Serius. heeh si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede Can emas. sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus Wah. langsung ka kamar ngebedo-bedo lomari Ngomong bangsat nih ah. keur ngebedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan Heeh. cing galulutrak eta bangsat leuwaseun Ya sieun ka mana aing kaparego. lumpat ye Sieun kaparego. kabeneran teh para na teh molongo terekel ka para cicing di para maksudna mereka ngadaguan heesna nu boga imah Boga imah. Heeh. aya nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab Heeh, atuh. oh eta bagus dalahar jam 8 joger we caritana gatrik Daerah catur ya kan. oh cangkang jajamu pabalatak obat kuat Aduh. eta bangsa ti luhur kieu we. Ulu itu si goblok Ya. sugan aing dek hees Nengo. dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul menyuat raca heeh galecok eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun Ger deui we nya. heeh ger deui we nepi ka 3 rit tah 2 tahun atuh kitu. jam 2 jam 3 jam 4 masih kene eta bangsat geus kesel we ti luhur beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu akbar masjid lain salat mereka teh ngedekul kene we ya da isu kage adan deui Isu gaya kene adan. caritana geus ya goprak kana langkara kecape meureun aya ada teh kalah oh yeah eta salakina ngusapan pamajikanana mama Amwing. sayangku my honey darling tepangih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu eta bangsat ambak ti luhur Kumaha kan? bari kabur diteumbrak eta mah kaso-kaso jeung genteng Ku bajing. bari kabur bari ngomong kieu da dumeh tadina ngadenge nyai bojo akang
nepi ka ulenan kieu ambek eta bangsa ti luhur Kumaha teh, bari Kang? numrah kasok-kasok sakalian kalapaan anjing gobrang bertak kitu wah lumpat mapai galeng ai geus jauh teh nyarobok deui Kumaha teh? make cengek anjing Tidak kesal teh Kang. Karena mah kesal ngadege kitu teh. aduh ampun Hayang seungit pakai. Lain rupa-rupa dongeng ngaran lu. aya deui nu balik ti Sumatera Sumatera. Lain kumaha. nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri nya kana Peri. di Bangkahuni geuning ka Merak Kamera. numpak kapal nyebrang balik mun ka dieu ka Jawa Barat Udah rek balik. aya di tengah laut kalaluar teh muatan teh maksudna mah meureunana hayang nempo pemandangan laut Heeh, dina dek. ngajajar wa dina dek teh Bari eta mah keur kitu jo cerit teh awewe satengah tubuh alak kumaha? tolong Bapak si horeng kantongna murag ka laut ka laut. Wah. itu kantong kuring makaning duit 10 juta pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong jelema teh Jayang sarua we jeung modaran maneh da ka laut nya heueuh. weuh nu wani wah gegejeret eta awewe no da eta mah aki-aki Kumaha Kang? juga jeleng teh ka laut gejebur kecepok kabeneran eta kantong teh karawea Kumaha teh? page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng beunang eta tambangna teh ku si Aki teh Allah alhamdulillah. dibedol ka luhur teh salamet gor we surak Muji benernya. eta si Aki menang pamuji atoh Muji Allah. pan urang mah lamun dipuji teh atoh Ya atoh. si Aki mah ambek Amak kumari akang. nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog Wah, dikaluhurkeun nya. hidup Aki hidup Hidup, Aki. cek batur teh Aida. hebat Aki aca Aki lain atoh kalah baud Udah. bari bedog di kieu Kumaha tuh teh? mentong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun Lain eta luas nu nyuntrungkeun mah. ampun eta sia karunya nya Khawatir. Boro dipuji deui. ya Kang. Naon aya Kang? aya pikasirieun euy Naon Kang? aya anu boga penyakit boson Boson teh naon aya? boson teh hitut wae unga ngalengkah unga hitut Oh. awewe gadis Heeh. munggau jeung batur daerah meureun hitut wae da unga ngalengkah teh ngik 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 kitu kayaknya bujurna teh Tuh we disadar. tilu teteh anjing sakali nuturkeun baru kana rek maraban meureun Buru ka jamar roti. kabeneran hanya tak kitu murah asih pangeran nya euy Nya kumaha Kang? kabeneran aya bujang deui sarua sapanyakit Oh boson. boson ai lalaki mah pantari kitu teh dut cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah euy urang bebesanan yuk Buah sapanyakit. da sarua sapanyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun Daekeun pasti. heeh Jangan nggak jodoh mending. kawinkeun budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti peuting teh sok diintip Bisi budak ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas numas teh beunang ka gadisanana hartina teh geus bager diintip ku bapakna teh kieu ai kamar pareneng di kahalangan ku bilik kungku baheula mah parene. ge didengengekeun anak teh Bisi budak teh hade. hari panganten da pogoh pesapanyakit ai biasana mah mua peuting teh ngik 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 tah ayeuna mah aya sarakina mah aya nu nemalan ngik dut ngik
ngidut ngidut dut ngidut ngidut dut ngidut da bapana ngintip kieu we dut dut ngidut ngidut dut ngidut ngidut dut ngidut dut 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 nah hanya belah aya cenah ngikna eueuh ai barang aya di bemeu melang urang ka anakna sieun dipaehan toong we ka itu deket ka panto pantona teh kebeneran deh lain ku panto kureregan ku baligo urut urut teu baheula du ele dibukakeun saeutik oh paingan dut wungkul da keur dipake ngeuning sia itu heeh beureuh katutup liangna Tutup kacocokan alah ai budak awewe na mun katempo bapana noong ka jileung teh lalakina ruas meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna jo tuwiu wiu wiu wah eta masalah muda ratang marupada sirine cocokna bener asa kabukakeun saya RW teh para raih kan isuk-isuk teh beurit aya genep gempar virus hitut alah ampun euy Kang euy eta nu panasan teh panasan ku naon nu panasan ku anak geuningan naon dongeng panasan ku milik anak dongeng jelema panasan ku milik anak geuningan kumaha teh dongeng teh dongengkeun ku akang abdi naon dongengkeun ku akang abdi poho deui oh ya teh nyaho kumaha dongeng teh teh alah ampun alhamdulillah nya euy doana dewek rek ka sawarga atuh ieu didoakeun pisan heeh sing salamet bisa ngumpulung deui ujang eta saha syuh wah eta sora ya dewek jang eta sora bapak leuh naon bapak itu kumaha jang anu teu disangka tadina menang karuas abdi teh aduh aya karuas naon jang da wala naon caritakeun ku iling saurkeun kan dongengkeun ku iling kudu ka ieu teu kuat nyelak pikacerikeun euy aduh ieu nyelak picerikeun jalak si eta mah yo dek atuh kau aya kasedih Cipanon teh kitu jarang hese ditahanna deui Cipanon teh kieu salarasna mapa barakakeun ku akang ti kawit tepang sareng Gusti Batara teh biasa nu didongengkeun teh ngeunaan kajadian alam dunya kariweuh alam dunya luyu jeung katerangan yen ieu ruksakna dunya teh boh di daratan di lautan teh lintang ti kopolah atawa leungeun-leungeunna jelema heeh polah-polah jelema kan tayeuna beuki dieu jelema teh beuki ngaruksak beuki harengheng ku dedengean geus teu saimbang kaayaan alam oge ekosistem teh geus teu saimbang wayana diruksak ku manusia cinakna harengheng ku dedengean pajejet ku deuleuan heuh ai solusina jalan keluarna mah jalan keluarna pikeun ngahinarkeun ieu karuksakan dunya pun lanceuk teh nampi dewa ka raja triloka wah eta anu bahayana teh mah geura emut tri hartina tilu loka alam kahiji nyaeta Mayapada kadua alam Madyapada katilu alam Marcapada eta teh di bawah pimpinan Otipati Jagatnata bener jadi Gusti Batara Kresna mah di bawah pimpinan Otipati da puguh Gusti Batara mah ngan mimpin saloka nyatana sadunya di Marcapada heeh taya Pak aya anu jadi kaget kunaon dapan loba jelema ti taheun jelema anu palalinter nu ngalalarti
ngan kitu walaran Gusti Batara yeuh nu pinter teh loba ngan kabalinger Nu pinter loba jelema anu jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan cukup belengur balaganaya ta eta ha eueuh deui ayeuna mah anu dipercaya teh lintang ti figur sabab geus kasohor ka mana-mana yen di Amarta teh aya hiji pawongan anu ngaran Semar Sapalaputra nyaeta geus kaceluk ka kana ngewok kaloka ka jana pria kajam paring angin-angin hartina geus jadi figur wah katenan eta tolak ukur jelema najan dia eueuh lagap teu aya guys dari figur tah anu kedah ngadugikeun serat kahiang atipati jagatna teh pun lanceuk nu kapeto teh ulu nyumawi Pak ta eta mangga emut ku Bapak matak jadi bingung teh eta sedengkeun pan jelema bisa nincak sawarga teh Pak jelema anu bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana sedengkeun ari abdi benar jelema tunggu di paru cetang di rumpak paribasana ibadah ge belang betong dulu itu nepi kaki itu tugas lain berat ya mawi Pak eta nu jadi abot nanti kulan di perjalananana oge abdi teh biheung hirup kurumpilna jalan ka sawarga teh Pak kayak ai juragan Gatot Kaca eta oge bade ngaping nepi ka kampung Medang Kamuwung desa Medang Kamulyan dah tadi dinya mah abdi teh rek dilepas mangkani ngaliwatan salju wah eta salju ulan gunung-gunung anu pinuh ku salju teh aneka cuaca di dinya bakal kasorang muat tiis ku tiisna oge pan bisa beku jelema teh getih teh tak ku kituna restu ti bapa naon ngaranna lamun abdi hirup dina waktu ayeuna tanpa nguping panghampura tinu jadi sepuh beres sabab tadi ka kuping ku abdi yen sawarga teh aya dina dampa sampean Ibu Rama saacana abdi mios abdi teh hayang nguping heula panghampura tinu jadi bapa bilih abdi tumpak caringin di buruan teu kuat nandangan proses benar eta abdi teh hoyong dihampura heula ku bapa tina segala dosa perdosaan bapa sedih lain ceurik bapa lain ceurik aing mah ceurik aing ngadenge kitu mah sedih itu Pak doana abdi Pak jauh ti naon pang doa dewek ari sagigireun ilaing pek cing tawakal jang ya akang sing mandiri teh maungkeun kajujuran tah di dieu ieu teh hiji panyeuseuh keur ilaing nya peluang pikeun ngaronjatkeun harkat darajat si laing salaku pawongan bener diajar mandiri supaya jadi insan anu berkualitas sabab engke negara kahareupna jeung ayeuna teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas anu handal sedengkeun pan abdi teh jelema anu teu sakola eta deui panginitan teh tina kabodohan eta supaya lamun si lain rumah sabodo ilmu bakal dararatang supaya jadi jalma mikir peh jang sing tawakal tah aya kitu mah tos aya doa teh sepuh jadi abdi dihapunten ku bapa heuk dihampur aja saurkeun ka ema Bang Blas pasti inung si lain bakal ngahampura bakal tahajud gerak teh nya ngarestuan nuhun Bapak nanging sajabina teh kitu halangan rintangan teh bakal aya tangtu nya gogoda keur manusia di mana ngahonta cita-cita naon rupaha perjuangan teh kudu aya pengorbanan ta eta segala rupa ge pengorbanan dina eta pengorbananana boh tanaga pikiran heeh ulah nepi ka nimulkeun karugian ka abdi boh ka kulawarga abdi cing naon atuh ti bapa bakal kangge abdi cik rek makalan naon mekelan naon Pak cing saperti bantis ka abdi mekelan kerjaan di jalan Pak Oman Silodadi di komo Kang Onang atuh cenah mekelan duogan kalapa hejo kakang deh rib-rib ban ku rib-rib ori teh can bahehon mahanan buah ngancan arasak kemudian anu karek pentil kene oke geus asa
geus asa dikirim kulitna. Abdi teh nyuhunkeun bekal we ti bapak naon sakirana anu bakal manfaat ka abdi duaan jeung sidawala. Manfaat dunyana boy. Tah atuh lamun kitu mah jang. Sok dewek dek mekelan ka silaing. Dah. Pek tah. Naon? Buuk dewek dudut dua lamar keur silaing hiji keur sidawala hiji. Eta. Aya eta kalau Rambut bapak kudu didudut. Heeh. Salamar sewang. Para lunteuing bapak teu kumaha wantun abdi bieu panci keneh minta dihampura. nya piraku rek. Ayeuna abdi kudu cubuk cabak kana masta ka bapak haram, Pak. Pamari doraka. Moal, Pak. Sieun. Sok jang. Ali mah ngajebak teh. Teu wararantun Sok atuh ku silaing jang. Dawala. Naon, Pak? Dudut buuk dewek dua lamar. Ngajebak montong dola. Tong. Lamun heueuh oge teu ngajebak, antep ku mau sikona kumanehna. Pira salamar teh. Eta mah ngajebak. Supaya urang dua antep supaya jadi jelema doraka. Doraka ulah. Manya bapak ka anak itu biheung teuing, bapana goreng hate. Piraku rek ngusrukeun. Nah, si kurang ajar. Ku bapak we dudutnya manya ka anak. Oh. Sok jang. Pek, pilih ku sia. Sok salah saurang kanya. Ulah dawala. Luaskeun. Sehingga ku kalanceuk ieu dengekeun ku sia. Mensetan oge lamun kolot teu damang ti dieu tina sampean tah. Tapi kana tak-tak ka dieu batasna ge kana tak-tak. Ieu mau ulah disabak. Sia nu meretikeun. Nah, teh. Manehna doraka. Karena masyarakat kurang-kurangna kolot hampuraan cilaka. lapur dari hampuraan. Pikiranna teh ponok sia teh mah nya. Teuing sia teh. Dua, Pak, dua. Tong leuwih ti dua. Dah. Ieu. Sok. Tuna dina gugusi silaing selapkeun. Ya, dan lain-lain bapak aing mah naon maksudna? Batur mah mere roti. Batur menyelapkeun teh cek. Aduh, cek dapat sekian juta. Goreng-goreng dan duit kontan. Atau ATM. Ieu mah kalah heuh. Diselapkeun dina gugusi, heuh. Naon manfaatna? Kumaha engke? Engke ge silaing bakal manggih keanehan-keanehan anu luar biasa. Keajaiban teh. Sok hiji deui keur si cepot. Durana panjang. Mun bisa mah da kabeh we. Si eta mah. Sok. Ieu Sok salap. Mi HP we disilaing. Iya selapkeun heuh disilaing. Kumaha lamun meulit geuning lak-lakan. Teu meunang diPHP-keun sok. Batur mah duit naon bakal teh. Hayo, bekeun. Di rumah cenah teh selapkeun dina gugusi. Na gugusi na dompet. Na gugusi. Kumaha rasana cing. Tah. Engke teh manfaat. Engke ge bakal nyaho silaing. Engke ge di luar jangkauan urang salaku manusia. Engke ge bakal kaciri, bakal kapanggih, bakal nyaho silaing. Kanehan. Ai juragan Anom di mana? Aya Pak ngaping di awang-awang. Nuhun atuh kitu mah. Sakitu doa ti dewek aya di sigigireun ira lain. Kade sing tawakal jang. Omat ulah leupas tina etika hirup. Eta kolot. Cing bisa pindah cai pindah tampian. Hartina silaing kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Hatur nuhun Pak. Geuning bapak urang teh nya apal kana basa-basa nu kitu. Nya sopan santun ramah tamah DP handap asor ulah tinggalin eta pake ku ulah jauh jika mana-mana ge salamet jang jigjang didoakeun pangdoa dewek ari sagigereun ari lain ada eta kalau teh tungtungna jelema teh boga rasa pangbenerna ieu aing pangbenerna mah ieu golongan aing nu panghadena nepi ka dina dirina teh geus asa pangkasawargana hirupna teh anu mamalahna kaituna cegekan we geureuhan ka batur tah lamun urang geus ngarasa hirup cegekan ngageunggeureurkeun we ka batur
buka deui hadis cek hadis aya genep perkara nu bakal ngahalangan kana perkara amal hiji nyaeta ngan ukur gereuhan kadua goreng hate katiluna ubudunya kaopat saeutik ka erana kalima tulul amal panjang lamunan kagenep wadolimu layan tahi dolim nu teu eureun-eureun tapi manehna ngadoliman batur teh make ayat deui make dalil tah eta nu liruk sakma sedengkeun setiap maca ayat setiap maca katerangan teh kudu leuwih soleh hate teh kudu leuwih jemar gitu pan heeh ieu mah kalah beuki minculak kalah beuki naik nafsuna teh beuki neugtreug boga rasa pangbenerna teh padahal lamun balik ke semula mah pan tina eueuh kan kanyaho manusia malin tina bodoh ge henteu pan aya akal jeung pikiran teh manehna teh kalah beuki ngalunya ka itu teh heuh tah cekolot baheula eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anak sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan heuh nyata euy susah tuturkeunana ieu saha anu kudu dituturkeun ku aing eta kiai teh ustad teh pewaris nabi teh eta tuturkeuneun teh tapi aya geuningan manehna teh kiai ka batur kudu dek zakat fitrah manehna ngadaguan pamere batur saeta lieureurna teh aing mah eta lolobana teh mah zakat teh kalah meuli jaket di PHP-an keur zakat teh kadon pake meuli jaket gini saeta kuring nyaritakeun teh ustad kiai ajengan lain jelema lain ka jelema lain ka ustad ka kiai ka ajengan mungkin teu ayeuna ajengan bohong mungkin teu kiai bohong dan teu mungkin tah nu bohong mah jelemana aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit gati sajam robah janggi sore rajeun tar kapake isuk tah eta jelemana murukan nu matak cek hadis ungdur makola walatangdur mankola jadi dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditanya jelemana sababna naon bisi kapiheulaan ku ngewa jeung kursep lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan batur ngomong bener dina hukum da ngewa ka jelemana da moal diguguk rasa eta akibatna sabalikna kapiheulaan kursep sanajan manehna salah dina hukum nyaritana dituturkeun da resep ka jelemana tah nu matak ulah adean ku kuda beureum tah kitu nu matak cing apik nu matak kudu takwa teh ai takwa teh aiwa teh hartina wau teh waroi hartina takwa apik jadi apik leres pak tah kitu jang ulah nanyakeun ka mana pangbalikan Pangeran geus mere beja lamun maneh cicing dina jalur kami dina pengabdian 5.000 malaikat bakal diturunkeun da si lain teh teh lain balik sorangan tapi dipapak da si lain mah pan teu nyaho dipapak jang jelema iman takwa maka pangeran cenah ceuk kiai mah dipapak ku widadari padahal eta teh dipapak ku rupa-rupa kanikmatan diharap di tukang digigir di luhur lamun teu iman teu takwa lain dipapak tapi sia teh dipepeg bisa jadi dipepeg kulisung tak itu kadek kumaha itu ngan sia mah amal soleh we jalankeun atuh da eta pa di lempeng-lempeng teh hirup tangan mengkol deui pada hese di lempeng na hese tah lumayan deuleu nu matak supirna sing bener teh hatena teu piraan ngabersihkeun hate hayang bagja mah qad aflaha man tajakaha jadi hak didinya domirna kana hate jadi bagja pisan keur jelema anu geus ngabersihkeun hatena oke we meureun tuluykeun deui Pak geus cempe ada lepar nah da lebar atuh Baneng mah da ieu teh ilmu. Tong nyaritakeun ilmu lanan anu mah. Kitu jang. Lain dikaregepkeun ngan sakieu we ti dewek mah.
mi HP sisir jeung minyak kadekan Jerman Japarko minyak rambut kebaheula sing balik saya ngomong teh engke aing kumaha lieur ku sia mi HP pikir jeung niat kadekan kaangsonan deungeun eta hirup mah kudu lain deungeun anu kaluar tina wujud si laing tapi eta dina wujud si laing teh aya nu bedegong tingali sejarah nu mata kudu apal empiris teh kitu tah pengalaman naon Adam aya Adam naon kelanan Adam teh seueur aya Adam Malik aya Adam main Nabi Adam nya nuju ngajepepeng keneh ngajepepeng heuh tuluy di rohan ku saha ku pangeran ku Allah dawuh Allah teh kami dengekeun abeh jelas kami rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam tiup tah jadi we hirup aya rohan candi sanenyo acan ngadenge acan so cing cerdas Adam keur ngajepepeng kami dawuh Allah rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam ditiup we jadi rohan jadi naon hirup dina hirup nate karek gular giler panonna teh ngan can aya awas segini can aya denge kakarak usik karek bentuk panon tadi dinya Allah ngadawuh ka para malaikat para malaikat geura sujud maneh ka Adam sarujud di antarana naon nu karasa ku sia da eta ngadengekeun teori wungkul barangna maca nyaho tah eta nu matak loba nu pasehat teh teu pagih barangna nya para malaikat teh sujud lain nganu harti kitu lain sujud boleh si sakali deui loh sia ada nu ditah teh kecilakaeun waduh cik sujud di dinya teh ngawula ka Adam di antarana awas denge nu ngadenge terus papai ka itu aya sabaraha juta sel dina wujud sia aya sabaraha ribu malaikat anu ngaluarkeun angin anu ngenyot angin tapi aya nu teu sujud rasakeun ku sia naon rasakeun aya nu teu sujud naon salilana teh aya ngagubrakeun ka urang naon nafsu tah bisi teu pagih barangna ku sia ya Allah ya Allah ya Rabbi benar apapun nu ku ge ai geus karasa manehna nu dicaritakeun ku Quran teh sia lain nuduh ka batur urang nu matak ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan teh luar biasa aya bawangan balik pan teganek magena nya Pak namurukan teh gawe-gawe saha eta dina wujud sia malaikat ngiring Pak nya tah di mana mau teh balik deui we kana globalna aya roh kanjeuna itu tinggal aya eta nu sok tinggalin deui naon geuning aya paribasa cenah geuningan nyawana nyurup ka si anu tah eta can ngarti eta teh pan roh mah balik deui ka anjeunna tuluy anu sawareh deui balik deui ka malaikat deui ngageblek deui kana gebleganana aya nu sok marakayangan naon tah
kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya kaayaan bersih orok teh euy kitu eta culang cileung bari teh apa ngagedean tina kahakananana kurunyu kangewa kageuleuh kasieun karesep kahayang kamu di mana eta di mana tidunya kapanasaran kawani kasieun heeh tidunya tah eta nu tinggalin mah nu kakeunaan ku lapar ku aus teh di dunya la ilaha amuing Ayo nyium kawas ka mantan pacarmu. Kapanasaran, Pak. Iya, ya, Pak. Engkeun cenah baralik deui da apaleun maranehna mah ka tempatna. Alah. Ngan sia kade bisi kabusur ku eta kapanasaran. Bisi kabaud. Naon ka ituna? Naon lah teu boga naon-naon mangga jangakeun. Da diri sasampir. Ai hirup nu saha nu anjeunna, ai maot nu anjeunna, kabeh nu dina wujud urang nu anjeunna. Nah, ku sia dikoretkeun. Naon akueun sia? Diri sasampiran. Waduh. Kaharti aya nama badan mah. Ana aya di kaler nu kitu ana. Kosong sia mah wayang rokrak. Dikana kotakeun. Bisa sia ngomong? Henteu. Agoler we sia teh kumadalang we jang. Eta ulah baru aku ngerti lain eta jelema apanya eta laluasanya ngalampakeun salah entong dicarek bisi proses keun da aya nu nyarek mah saha polisi tak urang mah ulah nyieun tindakan main hakim sendiri ulah jadi jaksa sia teh nah da geus aya ieu mah pagawean teh nganukur mariksa we ka batur teh di mana usahanya si eta boa ngaji leuheung lamun ngaji kana bener mah eta fitnah teh pantes saya ngaji bagong gitu jadi fitnah ka itu teh goblok suudon bae ngadunyana buku rasutan batur aya milik teh si lain tatangga can aya milik pek sujud nganuhunkeun kanu agung tatangga abdi geus kabeuli mobil nuhun ya Allah keun abdi nu rek numpakna abdi nu rek marsihanana tatangga kabeuli sawah nuhun ya Allah keun abdi nu rek dibuatna nu rek milu maculna moal panas geus sok istri herang panon batur tina usaha itu usaha ieu ngan diomongkeun we diomongkeun boa ngaji monyet boa ngipri kitu we jiwa teh dipake mikiran batur sia koplok dari puh teh nah sia teh nya ya euy nya kolot mah sing nepi teh kana rasa oh aing nu nyaho ugu aing teh ngagebraya aing teh poekeun tah kitu jang peh jalankeun deh sapopoe ai eta Pak anu urang sapertina goreng heula baheulana urut garong urut kitu urut naon Allah Maha Hampura asa si lain ti detik ieu ti menit ieu tobat jing bener tobatna ulah rek sakali-kali deui ngalampakeun anu ku si lain nu matak piripuheun geuning usaha ge ripuh goblok eta mah bade jauh tina kitu kana usaha atuh lupatna teh kana dunya kieu we atuh ye kieu we ye abe si lain jadi ubar jalan kasawarga marumit tah eta we pikiran mah rumpil rumpir
kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak sinekna naon rupaha perjuangan mau bisa ngawujud tanpa pengorbanan loba rulungkang loba cucuk oh iya mun jalan ke nerakanya babari harurung harerang pikapi taun dulu jang kapitaun teu nyaho jo juralit teh urang teh teh sagorente matakula kapitaun mode abdi gitu budak ngora baheula bogoh ka kolot eta teh nafsu teh nafsu ari geus bageuning hare-hare panggih oge nongong we gitu jawab ku akang atuh da keur noron gitu tak itu dulu jang oh jadi henteu kudu sabegemleungna bener urang teh usahakeun kitu ngan ekosistem pake tak urang teh asa berat teh kana bener jang pek pecakan cicing we sia di masjid hayang boga rezeki teh pek ulah keluar di masjid berang peuting ku rasul ge disarek deuleu teh kumaha anak pamajikan si lain di naon di waragadanana ai teh ikhtiar mah hadena ibadah teh deuleu maraban anak pamajikan ku rezeki anu halal eta we heulaanan patokan urang mah tah teh patokan teh nu kitu kitu we patokan urang mah moal sia kopi we siling teh cicing leunan aya ieu ge kopi mah loba teteh nu usaha teteh ieu karunya sarua we jeung urang ulah carekan kan heeh jeung euy nanyakeun agama pek kitu deui eta adat teh da tukang kopi teh boga anak pamajikanana beh dituna mah yang nafkahan da kudu dahar meureun bae jeung tibatan maling mending nak dagang kopi matak bae tong dicarekan tah kitu jang geus heulanan sepi ka ijanya ke di mana aya waktu samun deui di mana aya waktu urang ngobrol deui geura lamun hayang ngobrol nepi ka tamat mah jeung dewek datang ti peuting urang ngobrol keur bejana sepi jempling urang panggihkeun sia jeung tanda-tanda kagungan pangeran anu aya dina wujud si laing eta hah kitu siapa kitu teh mendewek acara oh nyata keun aya pangkat urang mah pangkat rakyat nya panya heeh eta nu galedeg gara mun karunya teh ku awam-awamna naha dikamanakeun agamana ongkoh di negara teh agama teh aya menterina ai kitu tapi nah bet loba nu korupsi mending geus eueuh khawatir ai paniatanna mah nyaah ka negara jeung ka masyarakat teh Pak dek ngamuara dina hiji tujuannya eta keur kapentingan negara jeung bangsa komitmen awal teh kitu pan komitmen awal ngan akhirna ka itu tah teh sungul khotimah teh nu kitu goreng katungtungnakeun lain orientasina dek mah kana kakawasaan kana kadudukan lamun panginitanana bener-bener mah rek jadi medium ieu mah da lain dek usaha keur kabeungharan pribadina tungtungna ngahalalkeun kana sagala rupa cara loba kasieun jadi we jelema borangan mah nya aya pamimpin borangan nah borangan sieun ku jurig lain naon sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu lega mobil sieun teu gedong alus duit rakyat duit negara dihakan teh si sapi je ai pagi kabur geuningan nah akang geuleuh lain geuleuh aing mah karunya ka rakyat tingali rakyat teh fakir miskin teh loba keneh deuleuh bari jeung fakir miskin mah ukur dahar lamun aka dijadikeun pejabat teh kumaha tah teuing wawa leuwih ieu teuing bakal leuwih akang mah ulah waka kitu
karena antep da aya balitunganana da beda jelema mah jeung sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Benar. Oh begitu ya. Oh, itu doi. Eta Om Pandi. Terima kasih Atuh Dawala atas perhatiannya. Terima kasih Toy. Kembali. Tak itu jang. Kajen nama orang balik we karena pokok orang. Balik dewe ka Salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. Ngan mihape eta hate lamun si laing dina waktu ayeuna geus boga rasa geus bisa tah eta nu dipika melang ku dewek teh. Ieu. Bisi ka doktrin, Bisi ka pangaruh. bisi aya nu nyuci otak. Kade. Dar we sia teh ngabom atawa bom bunuh diri. Bunuh diri ta eta kade. Tong boronya ka diri batur diri sorangan geus teu dipikajaan. Dosa gede. Eta teh gede dosana teh deuleu. Euy. Diri sorangan. Apa jihad? Alah. Jang jihad mengelehkeun hawa nafsu tanu kawengku ku dadana si lain. Jihad walu. Nah, sia teh meuni kamalinaan. Kaleuweuhi teh pangeran oge teu resepkeun ka jelema sok kaleuweuhi. Nah, sia teh atuh da beda jeung urang agamana nu matak perlu dibom. Itu si goblok. Amui boa-boa. Nah, pikiran jaka. Ai batur mah bomna teh jadi bom eta nu ngebeledug. Ieu bom hukum. Mending bau awak. Jadi hate teh kudu dibom tak ku hukum. Lain ngabom batur. Mending bau awak jeung bau akhlak mah. Bau awakmu. Hatur nuhun anu saagengna. Mugia kunongtonna oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai. Sinareng tiasa ngubaran kasana urang ka almarhum.